ini ke penggemar Abah nu aya di YouTube anu di mana wae ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungi ieu Abah bade neraskeun hanca anu kamari tos di warna dikombinasi kamari teh diteraskeun kana ngahideungan ieu sareng wajah ieu. Taina ku Abah bade di sekar ketik nyata nu disebut bade di pelem. Tah nganggona ieu teh Snowman F. Snowman F. Ieu permanen ya, kanggo ngembangan ieu, kanggo ngabatik. Tangke kapayuna ieu. Tah ieu mah kedah ngangge koas. Nya koasna teh ngadamelna tina bulu kucing, upami teu aya bulu kucing nyaeta ku bulu hayam. Biasa tah Abah mah da diajarkeun ti kapungkurna ku bulu hayam, janten ngangge bulu hayam Abah. Teu mangga ayeuna ku Abah bade dilanjut karena batik wae nya sekar ketik. Yo witan. Tidieu heula. Yo ngawitan ayeuna. Ya. Tuh anu sakieu pemirsa tuh. Tah ieu. Janten ieu nu disebut sekar ketik teh sapertos kieu. Janten sae da upami kieu hungkul mah katinggalna kirang sae tuh. Benten sareng anu tos dibatik kieu. Yo ngawitan deui. Tah sapodos tiru catracet ya tepanangan ieu na teh cingirna teh kedah neken gitu. Tuh janten lupa kuna sae. Tambihan deui di dieu tuh.
Tuh Cecep Pak Cecep nu di Ciamis tuh cenah hoyong diajar meleng Pak Cecep tuh. Oh nembe nembe sapalih tah kieu ngabah kami disebat sekar ketik teh sapertos kitu. Janten si kembang teh hidup. Tuh Kang Deni saurang bade diajar ngechat yeuh teraskeun deui pada ini. Tuh aya perbentenanana sareng nu di dieu teh. Upami anu tos di batik langkung indah.
cekap di garis kieu engko lieu nama kembang ini mah tuh kanton di titik-titik kieu. Yuk kantun sapalih deui. Ya. Tah ini tos kiri kananna tos sami. Tuh pangkerna tos. Payun tos. Kiri kanan. Tah kantun ayeuna ieu wajahna ieu sadayana ieu kedah digarisan heula ku spidol ieu. Engke panginten dari wajah mah kedah halis teh kedah ngejepret. Nah eta bagianna koas, ngangge koas alit. Nyaeta nu didamelna tina kumis kucing atanapi tina bulu hayam. Tuh ayeuna ku Abah pada diteraskeun dina bagian wajah. Nah ieu mah spidol mah mung kangge nebelan hungkul. Kangge nyirian. Sapertos kieu. Kan benten atas sareng nu teu acan tuh.
tak ieu mah mung nyirian hungkul ieu mah kayak diperhalus teh mah ngangge koas. Oke, jadi panginten kieu pangintennya janten ieu mah tangke sapertos bulu panon eta bagianna ngangge koas sareng ieu teh kan kedah sapertos bulu teh halis teh ya eta ge bagianna ngangge koas sadayana ieu tah bulu alis bulu mata sareng kumis teras ieu panginten teh godeg panginten nya teh ieu teh kadana ngangge koas tah ieu panginten teh alhamdulillah beres ngabatikna pangintennya sekar batikna terus beres sadayana kantun ngararapi wajahna tah ieu mah kedah alatna kedah ngangge koas tuh sapertos kieu benten sareng teh acan tuh janten nu didamel teh dua ieu teh nakula sadewa tah ieu nu teh acan tuh janten anu nyandak indah teh ieu tah sekar ketikna tuh ya Pak Haji kayak dinten Kemis beres Pak Haji insyaallah tah panginten da ayeuna mah tos wengi da tos teu kiat abahna ya panginten ditutup wae mung sakieu wae heula ti abah ke sanes waktu disambung deui tutup heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.